Kebro awaknya congcorang ninggang pisan karena batu gede anu aya di epak borongkon. Kadenge soranya congcorang ngajerit, hiji jeritan pikeun anu panungtungan, sirahna rujad sabab nengel pisan liban kana batu. Getihna muncrat, polo pasoleng kerah di mana-mana. Ajian Rungkah Kuning. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni gambaran tina kaangkuhan kabiadaban angkara murka sekaligus kaluhungan budi pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Jantan kedah kumaha atuh guru. Hayu urang kabur wae nya guru. Goblok siar runting. Nah, maneh teh bet jejerih ku pati. Dengekeun ku ilaing. Saurang jawara panterang ngejati pakalangan. Hayo nyingkir ka itu runting. Kula rek ngagempur deui manehna. Ningkah ka itu runting. Mangga Nyai guru, sing langkung hati-hati wae Nyai. Nyi congcorang bibirna geus katingali kumat kamit babacaan deui teuing maca naon. Teuing maca jangjawukan pangembat siluman, teuing maca jangjawukan panggero setan, awakna ngageter seperti tadi. Leungeunna geus mimiti digosok-gosokkeun deui, katingali dina sela-sela ramona ngaluarkeun haseup ipis. Urat-uratna katingali rarengkeung deui, tetepan panonna kacida sekeutna siga anu hayang neuri buleud we katangtungan kiwira. Ieu jamat tarek nyoba narajang aing deui ku elmu setan anu teu boga ku manehna. Aing kudu tatan-tatan pikeun naki seta panarajang. Seperti tadi aing rek ngalawan manehna ku ajian jagat saketi dina tahapan anu kadua oge rek dilambaran ku ajian sapi angin pikeun nambah kacepetan gerak jeung nambah kekuatan ajian. Geus ngagerentes kitu buru-buru kiwira ngawatak ajian jagat saketi dina tahapan anu kadua anu dilambaran ku ajian sapi angin. Sedot manehna narik napas panjang 3 kali karasa dadana camewek tiis. Ieu tandana ajian sapi angin geus bisa digunakeun pikeun ngalambaran ajian jagat saketi. Tahan panarajang kaula wira.
Jeleng kalayang awakna congcorang ngalayang siga anu hiber nuju katangtungan Kiwira. Kiwira oge teu cicing awak manehna ge sarua ngalayang di luhur mapag Panarajang Nyi Congcorang. Pikeun anu kadua kalina eta dua kekuatan ilmu tingkat luhur teh diadu deui. Katingali aya cahaya ngaburicat jeung ngaluarkeun haseup bodas, pabaur jeung haseup hideung tina balukar diaduna eta dua kekuatan ngaliwatan dampaleungeun masing-masing. Gedung geleger kadenge sora sing gerduk jeung pating geleger kadengena mata kelinung jeung mata ketir. Jungkel awak Nyi Congcorang ngajungkel ka tukang, curalit solontot manehna limbung kebruk awakna nambruk ninggang kana pangkal kai gede. Lang karasa sirahna liur beteungna asa murel. Manehna batuk oro manehna utah getih lalambaran. Ari Kiwira harita manehna mah teu ngarasa naon-naon. Awakna salto terus cek mincak lemah kalayan manis pisan persis kawas tadi. Ningali kitu gero Nyi Rawarunti ngagorobok bari lumpat nyamperkeun ka guruna. Nyai guru. Nyai guru teh mani dugi ka utah getih kieu. Hayu Nyai urang kabur wae Nyai. Nyai teu kudu maksakeun poni Nyai teu kiat mah. Hayu Nyai teu kedah maksakeun Nyai. Kurang ajar, ilaing ngerunting. Kunaon, ilaing teh mane epis umure. Nyai guru. Nyai guru. Tatu dina kawajaran runcing kula masih kuat nyingkir ilaing kula rek narajang rek ngagunakeun ajian pamungkas. Bari katingali rumanyeun Nyi Congcorang maksakeun hudang geus kitu manehna ngudar hiji cameti anu dibelitkeun dina cangkengna. Ieu tandana manehna rek ngaluarkeun ajian pamungkas tina ilmu tapakroban anu dikawasa ku manehna. Ari ilmu tapakroban teh aya 3 tahapan. Lamun tahapan anu pamungkasna mah ieu ajian teh kudu ngagunakeun hiji cameti anu disebut cameti paksi. Tangtuna lain cameti samanea lantaran kakuatan ieu cameti teh dibarengan ku kakuatan jin siluman nu ngageugeuh Gunung Galunggung. Sukma aing sajatining jati awak aing sajatining batu kuat aing kuat gunung Galunggung ngagulung jadi hiji Nyimas Pandanwangi Nyimas Pandanwangi Nyimas Pandanwangi Nyimas Pandanwangi Jungjunan di Simabdi Syok berasuk kana cameti paksi di Simabdi Syok
bangsa jati kuat aing kuat gunung galunggung ngagulung jadi hiji Nyi Congcorang maca kenjang jawokan pikeun ngemat kakuatan gaib siluman anu dipuhit ku manehna. Ngemat kakuatan Nyi Mas Pandan Wangi Ratu Siluman anu ngagegeh Gunung Galunggung. Seor, aya sora angin mani nyeor. Terasa di langit siga aya kilat anu nyamber kana cemeti paksi anu dicepeng ku Nyi Congcorang. Leungeun Nyi Congcorang mani ngageter katingali camati paksi oge ngageter bari ngaluarkeun seuneu anu sing purica. Iya kalau teh siganar Kang Gempura aing ku ajian pamungkasna. Aing bisa ngerasakeun kekuatan manehna ayeuna. Lain kekuatan samaneh. Aing bisa ngerasakeun aya kekuatan gaib anu marengan kana jurus-jurus manehna. Aing kudu iatna. Aing kudu ngabentengan diri aing ku ajian jagat saketi dina tahapan anu pamungkas. Nyi Congcorang geus mimiti ngamaenkeun jurus-jurus pamungkas tina ajian tapakroban anu dipepoga ku manehna. Pangtuna kakuatan manehna ningkat sababaraha kali lipat lantaran dibarengan ku kekuatan gaib Nyi Mas Pandan Wangi. Cetar kadenge sora cemeti paksi anu dikubetkeun saluyu jeung jurus-jurusna. Cetar kadenge sora cemeti paksi anu dikubetkeun saluyu jeung jurus-jurusna. Kadengena mata kelinu jeung mata paur. Wer kadenge sora cemeti paksi anu muih leung ibarat kolecer. Katingali tina eta cemeti teh sing buricak ngaluarkeun seuneu matak ngalieureun panon anu nenjo. Ari Kiwira tetep pancuh dina tangtunganana. Panuna neuteub seukeut kana tangtungan Nyi Congcorang, kadua leungeunna nangkep harigu dina batina macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, neda-neda panang payungan ti Nu Maha Kawasa. Wira sanajan anjeun lalaki langit lalanang jaga tapi kula moal semer tingali dina leungeun kula. Naon ieu Wira? Dengekeun ku anjeun Wira. Aya nu lolos saurang-urang acan tina panarajang camati kula ieu. Ulama mending geus tong diteruskeun ieu tarung teh sana lantaran guna jeung manfaatna. Geus lah kula nu ngaku eleh. Kula embung aya korban di antara urang duaan. Kurang ajar ilaing Wira. Ilaing geus nya campah dewek. Tahan ieu panarajang kula ajian tapak Kalayan awak Nyi Congcorang nyamber deui tangtungan Kiwira bari ngahembatkeun cemeti paksina.
Ayeuna mah Kiwira teu mapak Panarajang Congcorang seperti tadi. Tangtunganana tetep pancuh ngadago Panarajang Congcorang. Kadenge sorang ngageleger deui malahan leuwih tarik tibatan tadi waktu cemeti paksu liban kana awak Kiwira. Haseup hideung jeung Sreni pabaur jadi hiji lalu kartina diaduna dua kekuatan ilmu tingkat luhur anu dipiboga ku eta dua jawara. Tapi matak aneh saeutik oge Kiwira teu goyah tina tangtunganana beda deui pikeun Congcorang awak manehna mental ka tukang siga kalapa anu dipangpengkeun. Kedro awak Congcorang ninggang pisan kana batu gede anu aya di eta borongkon. Kadenge soranya Congcorang ngajerit hiji jeritan pikeun anu panungtungan sirahna rujad sabab nengel pisan liban kana batu getihna muncrat polo pasoleng kerah di mana-mana. Di dieu kasaksian ku sarerea kumaha aheng ajian jagad saketi. Cacakan Kiwira mah teu pernah narajang tapi balukarna pikeun lawan mata patal. Ajian jagad saketi hiji ajian kabodukan tingkat luhur anu bisa malikeun Panarajang lawan malikan ka diri nu narajangna. Leuwih rosa Panarajang lawan, leuwih rosa deui eta Panarajang teh malikna. Arang langka jawara anu bisa neuleuman ieu ilmu, matak teu heran ti baheula teh ngan saukur 3 urang jawara anu bisa nyangking ieu ajian. Kahiji Ki Anggaseta salaku anu nyiptakeun ieu ajian, kadua Abah Garda katurunan ti Aki Anggaseta, anu katilu nyaeta Kiwira katurunan ti Abah Garda sakaligus Akina Jangsaki. Sanggeus ningali kaayaan guruna saperti kitu, atuh cerit Nyi Rawarunting ngacerit bari lumpat muruka guruna. Nyai guru. Nyai guru. Nyai guru. Oh, Nyai guru. Nyai guru. Nyai guru. Dugi kaki nasib Nyai guru teh. Tadi abdi parantos ngawanti-wanti ke Nyai supados mundur. Tapi Nyai kekeh wae bade ngalawanan si jawara jagad saketi. Balukarna geuning kieu Nyai. Nyai gelis, geus teu kudu dicengcerikan. Guru Nyai nemahan pati balukar tina nafsuna sorangan. Nyai ge panyaksian kula mangan saukur ngabela diri. Nyai tangtu bisa ningali ti awal oge kula mah teu ngalawan. Malah kula mah teu sakali-kali acan ngapales tina Panarajang Guru Nyai. Guru Nyai palastra kualatan Panarajang malikan ka diri sorangan. Lain ku kula. Jawara jagad saketi.
Pikeun anu kedua kalina anjeun geus marekatkeun nyawa jalma anu dikanyaah ku kuring. Kamari anjeun geus ngabalukarkeun salaki kuring Kang Jamil nemahan pati. Ayeuna guru kuring anu nemahan pati ku anjeun. Inget jawara jagat saketi hiji mangsa kuring rek ngayakeun balitungan jeung anjeun. Nyai kade nyai ulah salah paham. Nyai tong kaburu ku nafsu. Sakali deui kula mangan saukur ngabela diri. Saeutik oge kula teu ngayakeun panarajang ka guru nyai. Geus geura picieun jauh-jauh rasa dendam teh nyai. Lamun urang ngukut rasa dendam isuk pageto eta dendam teh bakal ngabalukarkeun timbulna dendam anyar anu teu aya untungna. Sok ayeuna mah geura bawa layon guru nyai. Hampura kula nyai bisi kajadian poe ieu teh ngabalukarkeun kesedihan kan hate nyai. Tah kitu Dewi kajadianana teh sanggeus guru kaula nemahan pati. Atuh tungtung nama kula ngarasa dendam ka eta jawara anu akhirna kula minang saraya ka guru Kakang Jamil nyaeta ka Ki Durga Pati.